Video kali ini kita hiking ke Gunung Bumiwangi bersama Yaya Family. Nah, bagaimana keseruan dan keindahannya? Yuk ikutin terus ya videonya. Dan jangan lupa di like, subscribe, and komen. Hatur nuhun. Lumayan haeho guys, tanjakannya. Jang, nah itu pakai masker tadi pasang Jang. Busungutnya, capeknya engap. Engap guys. Ya, ini teh masih lama. Ini akan jembatan sebentar lagi teh. Hah? Iya masih. Guys, ada yang nungguan itu di jembatan sana guys. Dekat tinggalinya. Baterainya beak deh. Sudah titik 1000, berarti 1 kilometer guys. Dari bawah tadi ya. Dan sekarang ini di sini udah ada lembur lagi. Sudah mopo dan udah ada lembur lagi. Seger guys, seger. Udaranya seger tapi ripuh guys. Tuh, ripuh. Keren. Lain kemana? 1.100. Dah nungguin nama ke gue. Mau kasih no jeung udun. Dari di dia mah teteh. Bapak teteh. Eta nu warung. Ari eta ka dia teh mudun deui. Kita nanyak deui aya mah. Mudun teras. Ari eta ka di ka mana? Di salak Jang. 1.500. Alas ya, Bu, 1.500. Alas ya. Kita balik deui. Kesamuk aing. Benih dibebeuskeun iki janu ulah dida ieu. Itu orok ya bisi aya nu nyuli. Berarti ya mah ngadaguan heula nu dihandap nepi moal gitu nya. Tapi cetang rasa mah moal. Da urang ge ripuh. Nyusul ka dieu teh ripuh. Udah ka dieu teh mah jalanan cukup pakai ieu teh. Di mana, Bos? Seperti alus. Udah 1.000. Da batu hungkut. Udah 1.100. Udah 1.100. Khawatir. Are eta nepi karek nepikeun ka mana? Bunda. Anjir ngalalungsar tinggal. Ya, 1.100 kaelekeun ku orok, tingali orok geus nepi. iya lah geus nepi. Halo, Kak. Si Wapep nu pamawana mah si Wapep Ada tuh. warung. Si Wapep pamawana mah nepikeun ka dieu 1.100. Kan aya bapak polisi. Bapak polisi. Gimana, Kak? Oh nya si eta. Epin. Si Epin di sini nya. Rek ditepikeun moal. Capek guys ini mah. Iya pamawana ieu pamawana anu nepikeun ka 1.100 batur mararoko keneh. Terus dia hayang ngaliwat di dieu cenah nya. Lamun ayeuna pesen liwat ka si teteh warung. Uhuy, guys. Nepi moal itu ka dieu gitu. Bener teu? Anak geus ieu terjadi teh nepi. Uhuy. Uhuy. Henteu, berarti kudu telepon deui. Sok. Tapi moal ada kainnya nu turun ngamporkeun. Saha si Bunda? Mana tuh? Ayo tuh bari lempang. Nah, bari lempang aing ngaliwatna kumaha bari lempang ai si Uwa. Ah yang puteuy. Ya yang di kana beungeut si yang mah. Jauhkeun. Kade yang anjing anjing.
Ari eta titik sabaraha. Titik nol. Jauh kene. Dia akun. Titik-titik. Woi. Titik deui. Eta lamun hayang ngaliwat rek dipesankeun ka si teteh warung. Di situ nararepi. Mun moal rek nyampeurkeun ka dinya di dinya we ieu daharan, ieu ngadahar dadaunan. Atawa iwung. Anjir jeung heuai, eta orok heuai. Apa itu? Nya geus yuk bye. Berarti 300 deui. Nya eta karek titik 800, ieu 1100. Pokokna mah sampai ka manya 800 nepi 300 henteu lah. Kalewatan ieu non beko. Pokokna mah Aya beko. oke aya beko we. Ieu nama beko we. Sampai beko. Heeh. Yo. Beko teh 1000 800. Teh beko teh kaluhur deui. Si beko teh kaluhur deui. Oke we ah, pesan kunananya di situ ieu nya. Andai. Indah. Sana teh ada lembur, Tanahnya teh yang kiweng. teh ledok. Tanahnya juga ledok di sini teh karena usum hujan ya, terus ini teh belum dipelur semua. Masih batu we ngajalung ngiring. Naon? Nya bae we atuh alus ing sedeukeun deui leho. Jadi kalaluar eta teh. Jadi moal corona geus panggih can. Jeung rombongan si Bunda. Oh, da si Bunda mah tadi geus 800 cenah. 400. 400 ka 1100 mah berarti 700 deui lah. Aya da elap dagoan we di dinya nepikeun ka pae. Da acan. Nya acan jadi tingali jadi elapna can operasi engke geus beres corona ya elap geura. Da ieu lagi tinggal itu tanah kene can di ieu karek di doser kene. Terminal ieu. Heeh. Iya we leuwih panjang. Anya benar tadi ngapung ya. Wok saya tinggal itu ge nu kanu sepeda. Anjir direkam. Asal loba netizen ieu teh. Asal loba ieu nu keur video call loba nu ngalarekam. Nya teuing atuh. Ayah goyang mujair. Mana mah karek 400 tapi loba nelpon, jeung loba sungut da beuki capek. Berarti suara orang berarti 38,2 oktav. Sarebu 100 pokoknya mah. Tuh karek darah ratang si orok. Waduk banyak.
nya 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 300 deui we sok maneh nepi urang balik. Aya tukang dagangnya. Iya, sok aya Indomie rebus aya lah di dieu. Seblak ge aya wok. Nih. Mie golosor aya mie golosor. Tuh udah tiba si Asanu. Kita nyamperin. Bunda keringet nak. Si Bunda kaji Bunda. Bunda belum. Terus ieu teh ngan sakieu eueuh deui nu sugan teh moal nararepi. Ini adalah Yaya family ya. Akhirnya. Ayo baralik Cilewok datang ayo balik Cilewok datang ini Beli sepa, tinggal beli sepa. ujang tinggal 400 ini datang berarti 15 Berarti bener dia kekuatan si The Flash atuh predium. Geus ayo baralik ayo sudah wong ahli geus ah. wih ayo Lain nu ieu watir siga geus ngararaduk. Ieu ngagara rosip tinggal itu di dia tingali. Ieu YouTube abong sinyal ngablesat. Orok tingali hayo YouTube. saja tidak ada hambatan Namun dihanap mah. Kita turun gunung guys, sudah jam sabaraha ini tuh jam 10. Jadi turun gunung. Wangi ari masukna bumi wangi keneh Orok, iya orok ikut orok. Naik gunung orok. Nah, tuh ai tadi di Kosaki emang tinggi. Nya si Mang Heri mah naik angkot jerasok lain megat elap. Engke kasih Bunda ti tadi ieu keun. Ti tadi telepon we. Diana kasih Mang Bayong. Uih gitu. Nya bisi monok di bahuan. anu bahasa orang Andai aya nu kieu geunaheun kieu. Heeh sarua urang ge. Aya tempat nu kieu nya tingali geunaheun. Apa aya nama aya tempat kieu nya ka dieu. Oh, bisa ulin, bisa olahraga, tukang dagangnya nya aya. gini wes gini arahnya langsung pencet gak usah hiraukan eta berdiri Seger jeung indah pisan kan pemandangan anak, walaupun jalannya masih kene batu dan bikin leklok tuur ya, tapi terbayarkanlah dengan keindahan anak dan kesejukan anak gitunya. Jadi buat teman-teman anu reka dieu hiking ka Bumiwangi sok diantos, pokoknya mah endah pisan ya, diantos. Hatur nuhun tos nonton videona, dadah.